poe Jumat teh lain sambarangan lantaran dina poe Jumat teh biasaatun la yuwafiquha abdun muslimun yas'alullaha ta'ala syai'an min amri dunya wal akhirah illa atahu iyyahu. Gusti Allah di jero poe Jumat teh aya hiji jam aya hiji waktu anu tepati ngakuran manusia seorang muslim di jero eta waktu kemudian menta baik urusan dunia maupun urusan akhirat langsung bakal diberek. Apakah mantes Jumat atau asar teu dibejakeun ku Kangjeng Nabi, maksud teu dibejakeun abe full sap